Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza asfaratis syamsu fajtahid an ta'uda ilal masjidi qabla al-ghurubi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana masih kitab Bidayatul Hidayah nya. Insyaallah, alhamdulillah, syukur ka Allah. Urang sadayana dikeresakeun tiasa ngariung deui nya, kempel deui ngalaksanakeun kewajiban di Allah Subhanahu wa taala, nyaeta kewajiban nyiar ilmu. Nah, saterasna hanca tina kitab Bidayatul Hidayah anu biasa urang ngaos sasihan teh nyaeta fajtahid an ta'uda ilal masjidi qablal ghurubi. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtahid maka kudu ngusahakeun anjeun an ta'uda kana balik anjeun ilal masjidi ka masjid qablal ghurubi samemeh surup panon poe. Wa tashtagila jeung sibuk anjeun bitasbihi ku tasbih wal istighfari jeung ku istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti maka sanyana kautamaan waktu ieu ka fadli ma eta seperti kautamaan waktu qabla tulu'i samemeh bijil panon poe. Qala Allah Ta'ala, ngadawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Manana ila akhirih wallahu a'lam. Jeung kudu maca tasbih anjeun, kudu ngamaha sucikeun anjeun kalawan muji ka pangeran anjeun samemeh bijil panon poe jeung samemeh surup panon poe. Eta ayat Quran dawuh Allah anu marentahkeun ka urang sadayana. Diterangkeun dina satu riwayat, jadi malaikat beurang jeung malaikat peuting teh gantian. Jadi aya malaikat ti peuting anu turun ka bumi, aya malaikat ti beurang. Aplusana teh nyaeta maghrib. Ceuk riwayat di mana-mana tungtung tulisan si jalma, tungtungna kahadean. Maka dosa-dosa eta jalma dina poe eta dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ieu mah umpama goreng kenya eta. Ta di akhir alus ta. Nu alus eta teh ngahapuskeun kana kagorengan anu geus. Wa atbi'is sayyi'ah al hasanata tamhuha. Gitu dalilna. Jadi setiap pegawaian urang teh ditulis ku malaikat, disebutna malaikat hafazah atawa malaikat raqib, malaikat atid. Ditulis sakabeh pegawaian urang, renghap urang, nafas urang, kicep urang, kabeh ngomong urang kabeh ditulis. Lamun hade dibales kahadean ku Allah nyata syurga, lamun goreng dibales kagorengan ku Allah nyata neraka. Cara kifaratna di antara cara ngifaratan dosa-dosa nu geus teh cik sebagian pendapat ulama keteranganna di akhir berang tutup ku kahadean. Eta aya ge contohna supaya asup akal. Aya jelema pika sebeleun ya, aya jelema pika sebeleun isukna pika sebeleun bulan hareup pika sebeleun. Datang 3 bulan ke hareup pika sebeleun deui. Pas rek lebaran datang jelema teh mentah hampura haji, mentah hampura aing sok nganyarikeun hate haji. Sok ngomongkeun haji, sok mentah hampura geus mentah hampura teh ieu mah hatur lumayan we ji pajero keur haji bawa balik. Gitu.
Kira-kira kesalahan anak 1 tahun kurang dihampura teh. Dihampura sebab hiji minta hampura, 2 mawa pajero. Kita aman kan? Nah, mulai caang ya kahartinya ngaji. Tahu ngalpoe teh ka Gusti Allah teh kitu. Gusti Allah mah pan lain haji anu bisa disogok lain. Tapi Gusti Allah mah urang teh supaya melihat teh Allah, mun Allah jelema mah gitu. Nyata ku ngamaha sucikeun Allah, muji ka Gusti Allah. Gusti abdi teh rumah saloba dosa, apa iya abdi geus ngabohong ngomongkeun batur. Tobat ka Gusti Allah. Tuluy tutup maca tasbih, maca alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah, subhanallah. Rek magrib teh tah kahadean kagorengan urang teh dihapus, dihampura ku Allah. Lamun akhir catatan urang kahadean. Komajana pangarsa upami awalna ti beurang heuh sarua. Ti beurang oge mimitina hudang sare teh ibadah. Hudang sare teh usi catatan urang teh ku kahadean. Di mana awalna hade, tungtungna hade, maka di tengah-tengah teu dianggap. Hartina dihampura. Da ieu teh mahal, Jadi ilmu teh eueuh hargana keur jalma anu teu ngarti. Nah, jeung keur jalma anu teu butuh. Tapi ilmu teh sangat berharga keur jalma anu ngarti, komo keur jalma anu butuh. Urang mah kan mindsetna keur ceuk jelema aya mah mindset teh mikirna gitu. Jadi orang mah mikirna teh ngarasa ilmu teh teu penting, ngarasa ibadah teh teu penting. Mata dikusruk-kusruk kumaha ge rudet we da ngarasa teu penting. Tah kumaha carana dina hate urang tumbuh rasa penting kana ibadah, rasa penting kana ilmu. Katunya mangkaning di dia diterangkeun dina keterangan waqra jeung baca ku anjeun qabla ghurubi syamsi memeh surup panon poe sekalian ijazahnya ke sararea gitu baca wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha surah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Terus was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Jeung satuluina hiji tak ingat-ingat surat wasyamsi wa duhaha. Nu kadua surah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jeung satuluina ingat-ingat surat wasyamsi wa duhaha hiji, 2 surat wal laili idza yaghsha. Katiru wal muawwidzatain surah Al-Falaq, surah An-Nas. Jadi dia diterangkan faman qara'a surat wasyamsi razaqahu Allahu al-fahma al-zakiyata wal fitnata atau wal fatnata fi jami'il asya. Sajal manu ngadawamkeun surah wasyamsi wa duhaha ku Allah bakal dibere kafahaman, kacerdasan, kapinteran dina sagala rupa perkara. Cerdas we gitu, pinter we gitu. Ya lamun batur ngahulang ya usum kieu kudu dagang naonnya. Si eta mah pinter we. Ujug-ujug nyieun tank top gitu. Ujug-ujug nyieun naon we gitu. Dagang nanti cerdas. Pinter gitu. Mun batur ngaharulang gitu tah. Ieu teh gawe naon? Sia teh mah jual aya ide. Sia teh ngaharulang teh jelas satu masjid hayam gitu kan. Masjid entog gitu kan. Aya ide nanti cerdas.
tak lamun ngadawamkeun surah wasyamsi wadduhaha dina segala rupa perkaranya cerdasna teh. Wa man tala surah wal laili jeung di mana-mana jalma ngadawamkeun tawa maca surah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla jeung satuluyna hafiza min hatki satri dijaga eta jalma tina kabuka wiwira. Dijaga eta jalma ku Gusti Allah tina kabuka wiwira. Panurang teh jelema loba wiwirang loba urang teh lamun dibukakeun mah kagorengan wungkul. Da ku Allah teh dijaga, ditutupan ku Gusti Allah. Lamun ngadawamkeun eta surat. Jadi mesin hutang loba, mobil bayareun kitu nya. Imah can anggeus, ceuk batur mah gagah we kitu. Si haji eta kaya hirupna keren gitu. Padahal majir lieur gitu. Ku Allah teh ditutupan gitu. Batur teh teu nyahueun ka susah jeung kariweuh urang gitu. Satuluyna wa man tala surah al-falaq wuqiya as-su di mana jalma nu maca surah al-falaq maka eta jalma ku Allah dijaga tina perkara anu matak nganyerikeun. Loba man perkara nu nganyerikeun teh dagang teu payu nyeri begitu menangkana mobil teu kabeuli nyeri tanah teu kabeuli nyeri kitu loba nu nganyerikeun teh loba udud teu kabeuli nyeri dunungan pika sebeleut nyeri loba pokona mah geus tah dijaga ku Allah tina pika nyerieun. Wa man tala surah An-Nas usima minal balaya sahajal manu ngadawamkeun surah An-Nas maka ku Allah dijaga tina balahi. Eta kaistimewana. Balahi teh rupa-rupa naudzubillah di soledat, di tajong, di dagor, di geledug. Kitu nya nabrak nubruk katabrak nyenggol. Balahi teh. Itu termasuk minangkana mah balahi teh gitu ditinggalkeun duit balahi teh. Apal ditinggalkeun duit? Dagang itu teu payu dagang ieu teu payu aduh teu wau jeung duit balai teh. Loba balai mah nya termasuk teu daek maca Quran, teu daek zikir, teu daek eling ka pangeran, teu daek tahajud balai teh. Gitu. Dijaga ku Allah tina balai. Wa u'idza minasyaitan dijaga ta jalma tina gangguan syaitan nya ta. Wa man dawama ala qiraatiha sing sajal manu dawam kana maca itu kabeh. Jadi sapaket macana. Teu kudu loba. Unggal sore erek magrib baca ku sadaya. Surah wasyamsi wadduhaha jeung surah wal laili idza yaghsha jeung surah al-falaq jeung surah An-Nas. Opat surat dijamin henteu 5 menit. Garansi henteu 5 menit baca maka ku Allah terakhirna didawamkeun syaratna dawamnya dawam terus teureun syaratna dawam minimal saur pangarasa guru abdi mah minimal disebut dawam teh 40 hiji poe terus tak geus 40 hiji poe tepegat ka dituna bakal aya karasana. Jadi saya 40 hiji poe mah terus we di mana aya can karasa da eta mah keur penyesuaian. Terus rizquhu kal matari rezekina seperti hujan. Jelema-jelema dawam ieu diterangkan ku Imam Syekh Nawawi dina syarah itu Bidayatul Hidayah bahwa jalma nu dawam ieu rezekina seperti hujan. Sekaliannya ijazah tah baik amalkeun nya. Amalkeun. Nah, lamun hiji-hiji mang ya mereka nanya Pak Ustaz jeung abdi mah dirang damoh ceuk Mang Herman depan Mang Herman mah teu pati gawe nya. Itu sok getol wiridan manehna mah gitu. Kumaha cenah ya da abdi mah teu pati sibuk cenah wiridanna. Tah lamun dek hiji-hiji 100 Al-Falaq 100, An-Nas 100, Wal Laili 100, Wasyamsi 100. Lamun dek hiji-hiji 100 fadilahna tadi
ngan lamun dek paket tah ngeunah nu ngeunah paket. Paket mah cukup sakali-sakali ngan dibacana sore memeh maghrib menjelang maghrib. Tadi mana teu apal si hajinya ya ibu-ibu taroskeun we ka haji ayatnya nu mana cenah surat wal-laili teh taroskeun atawa aya di dieu seueur mualim jidan mualim joti nya mualim dadan atau ka Pak Ustad dipengkar taroskeun nya 4 surat eta didawamkeun. Masyaallah, alhamdulillah nya tah kitu nya di antara amalanana bacanya ngalah sumanget. Kenapa abdi mah ibu-ibu Pak Ustad, ibu-ibu mah tong ka masjid. Ibu-ibu mah teu sunnah ka masjid, ibu-ibu mah di imah we. Jadi lamun dek maghrib ceu haji carana teh nya siap-siap jam 5 teh mani bebersih ganti baju ngagelis dek maghrib teh dangdan tak terus amparkeun sajadah make mukena tungguan maghrib bari maca nu paling halus maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah baca eta nu paling halus. Tah terus nu tadi bacanya surah wasyamsi, surah wal-laili, surah al-falaq, surah an-nas. Terus nu lainna baca naon lah Quran naon nungguan maghrib gitu. Lain ieu mah nya maghrib teh karak mandi urang mah. Dur maghrib karak kacai. Da riweuh lalajo TV gitu kan. Riweuh intinya tak aya nama robah ganti. Jadi pergantian hari teh ditutup ku kahadean dimulai ku kahadean. Mun lalaki alusna ka masjid umpamana aya lalaki aduh cenah pangarasa riweuh da abdi mah luar kotaan wae tah nu alus mah mun luar kotaan atawa jarang di imah pokoknya menjelang maghrib istirahat ya menjelang maghrib istirahat teu bisa ka masjid di mana we gitu menjelang maghrib teh jadi cekolot mah usum sareupna teh usum sanekala gitu usum jurig nya hatina pergantian berang ka peuting jadi dia di mana hayang nyaho tempat jurig anu hade ya teh biasana tempat jurig nu alus teh pertemuan cai asin jeung cai tawar. Jadi laut teh aya cai asin lautnya darat cai tawar di mana pertemuan cai asin jeung cai tawar eta tempat sangat kabeukina jurig. Nah bisa dek neangan jurig tetengan tempat nu model gitu nya lamun hayang panggih jeung jurig tah lamun hayang neangan waktu nu sanget tah waktu nu sanget teh sore gitu berang erek ka maghrib lamun dipake edan moal ka palang lamun dipake soleh moal ka palang itu carana nya dipejaan insyaallah tah tuluina balik deui kana kitabnya wal taghrub alaika asy-syamsu jeung kudu surup alaika ka anjeun naon asy-syamsu panon poe wa anta sedengkeun ari anjeun teh fil istighfari eta dina nalika maca istighfar surup panon poe urang keur maca istighfar keur minta hampura ka Gusti Allah. Fa idza samita maka di mana-mana ngadengi anjeun al adzana kan adzan fa ajibhu maka jawab ku anjeun eta adzan wa qul jeung baca ku anjeun ba'dahu sanggeus adzan Allahumma inni as'aluka ingda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika
antutia Muhammadan al-wasilah gitu wa darajah ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi beda doa azan anu biasa jeung doa azan maghrib beda. Jadi doa azan anu biasa mah kumaha? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadhilah wasyaraf wal karam wad darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa bathul maqam Muhammad alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Eta doa azan biasa. Lamun doa azan maghrib diriwayatkeun dina riwayat Imam Tirmidzi jeung Imam Abu Dawud ti Ummi Salamah radhiyallahu an ngadawuh Ummi Salamah allamani Rasulullah an aqula inda adzanil maghrib Allahumma hadza iqbalul lailika wa idbaru naharika wa aswati du'atika jeung satuluy. Jadi beda azan maghrib mah anu mana hartina Allahumma ya Allah inni sayaktasna jisim abdi as'aluka tanyuhunkeun abdi inda iqbali lailika nalika nyang hareupna peuting Gusti wa idbari naharika nalika inditna beurang Gusti wa hudhuri salatika jeung nalika datangna parentah salat ti Gusti wa aswati du'atika jeung sora-sora anu ngagero ka Gusti antutia kana mugi maparin Gusti Muhammadan ka Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah kana wasilah. Ad-du'a kudu maca anjeun kana satuluyna doa kama sabaqa sakumaha anu geus ti heula wa darajah ar-rafi'ah jeung satuluyna. Kitu doana teh nya. Keun bae ibu-ibunya dengekeun we lah keun bae. Sugan we geus kadenge mah ke ku Gusti Allah dibere anugerah bisa ngamalkeunna gitunya mudah-mudahan terus da abdi ge kitu baca omean poho deui baca deui omean deui poho deui terus gitu baheula mah rajin maca dari kamu jadi santri mah maca wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha jeung satuluna al falaq an-nas kur jadi santri mah getot hayana geus rada kolot poho deui gitu. Pantesan aing seuseut duit atuh tara ngadoa atuh. Nah, ya itu doa keur paragi duit teh nya. Nah, sararea baca nya. Sok semangat biasanya lamun aya kana duit-duit teh. Nah, bacanya tah gitu. Satuluyna summa salli al-fardha tuluy salat anjeun al-fardha kana salat fardu ba'da jawabil muadzini sanggeus ngajawab anu azan wal iqamati jeung anu qamat wa salli jeung salat anjeun ba'dahu sanggeus salat maghrib qabla an tatakallama samemeh ngomong anjeun rakaataini kana 2 rakaat fahuma makari eta 2 rakaat ratibal maghribi eta salat rawatib maghrib wa in sallaita jeung sanajan salat anjeun ba'dahu sanggeus nu 2 rakaat arba'an kana 4 rakaat tutiluhunna anu manjangkeun anjeun kana eta salat fahunna maka ari eta salat nu 4 rakaat aidon di sunnatun eta sunnah. Jadi dulur sadayana aya sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat aya salat sunnah awabin. Salat sunnah awabin teh nyata salatna jalma-jalma anu menuju ka Gusti Allah. Artina salat tobat gitu. Jadi lobana salat awabin 20 rakaat. Cek riwayat anu biasa didamel ku Kangjeng Nabi 6 rakaat. Tapi menang ngalaksanakeun salat awabin 4 rakaat atawa 2 rakaat.
Beda jeung salat ba'diyah maghrib, lain deui ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jadi lamun urang ngalaksanakeun shalah awabin, salat ba'diyah maghrib oge ulah tinggalin pigawe gitu. Salat eta teh salat anu istimewa, anu mana ceuk riwayat Kangjeng Nabi tara kantun atawa nepi sering midamel salat awabin. Nah gitunya waktuna antara maghrib jeung isya. Wa in amkanaka jeung lamun teh mah mungkin ka anjeun an taqwa karena kuat antanwiya karena niat anjeun al i'tikaf kana i'tikaf ilal isya'i tepika isya wa tuhyiya jeung ngahirupkeun anjeun ma kana waktu bainal isya'i anu aya di antara 2 isya nyaeta maghrib jeung isya bis salati maka ku salat fafa'al maka kudu migawe anjeun. Faqad warada istu teman-teman geus datang fi fadli dzalika dina kautamaan ngahirupkeun eta waktu antara maghrib jeung isya naon ma keterangan la yuhsa anu teu kaitung hartina loba pisan kautamaanana. Di tengahna diterangkeun kieu nya man akafa nafsahu fima bainal maghribi wal isya fi masjidi jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw bi qur'anin kana haqqan 'ala Allah ayyabna lahu qasraini fil jannah. Sahajal manu cicing nyicingkeun dirina di masjid anu sok dipake berjamaah salat waktuna antara maghrib jeung isya anu manehna teu ngomong teu ngobrol kecuali salat maca Quran atawa zikir, maka Allah bakal mangbangunkeun keur eta jalma 2 gedong di surga. Wah hebatnya 2 gedong di surga. Matak tong getol teuing ya. Ulah getol teuing bisi menang gedong sia salamet bahaya getol teuing engke bisi menang gedong di surga. Nah kieunya cek keterangan da anu mana masiratu kulli qasrin minha mi'atu amin, anu mana perjalanan antara gedong hiji ka gedong hiji teh nyaeta mi'atu amin 100 tahun. Kelaunya sekali kumalegana. Jadi lamun di lempangan gitu, lamun di lempangan eta gedong teh kumaha lempangna lempang 100 tahun. Masiratu kulli qasrin minhuma masiratu kulli qasrin minhuma ari perjalanan setiap hiji gedung tina eta 2 gedung teh gitu ngartikeun nya mi'atu amin eta 100 tahun. Segede kumaha gedong nah. Jadi hiji gedong, hiji bangunan. Jadi kieu lamun mikir surga ulah mikir siga urang di dunia. Ya di dunia mah da paling gede ge 20 ka 30 imah teh kitu. Itu paling gede ge halaman teh 2 hektar gitu kan. Eta mah dunia. Ai surga mah eueuh bates. Legana teh eueuh bates. Kumaha cenah aya keterangan arduhas samawati wal ard eta mah supaya otak urang nepi legana surga teh salega langit 7 lapis diamparkeun bumi 7 lapis diamparkeun gitu cek dina Quran diterangkeun maksudna eta ngagambarkeun supaya urang paham sabenerna mah malayuhso teu apal Allah nu nyaho gitu. Nah gitu surga teh legana eta gedung legana ieu ting lebarna ting panjangna lah. Lamun di lempangan ku jelma dewasa nu normal 100 tahun. Tadi ganyaran keur jalma anu cicing di masjid antara maghrib tepi ka isya gitu. Matak Mang Herman entong nya bisi ka surga. Ulin we gitu geus maghrib. Bahaya ke heureun atuh surga gitu. Nah kitu nya
Kumajana abdi cek ibu-ibu teh Pak Ustad apa tadi dibejakeun ibu-ibu mah teu sunah ka masjid. Da abdi ge hayang ganyaran di kamar. Ibu-ibu ge cicing di kamar tapi ka adzan isya ajak budak awewe teh nu gede nu leutik ajak minantu ajak ngariung di tengah imah teu mahi di kamar mah baca tigeus maghrib teh salat baca Quran naon we tepi ka isya gitu masak simpen heula naheur cai simpen heula gitu ngaput simpen heula ngepak barang simpen heula cicing heula tungguan tepi ka adzan isya. Masya Allah bagernya Gusti Allah matak waktu pang mahal teh matak pas maghrib mah wah pika sebeleun jelema teh nya nu datang nu namu nu nganteran duit kitu ban anu ngorder wah nyeun pi masalah teh rata-rata pas maghrib rupa-rupa nanya tuluina diterangkeun wa yughrasu lahu bainahuma ghirasan lau tafahu ahlul ard la wasi'ahum wagala aydan jeung dipelakeun kereta jalma di antara dua gedung pepelakan anu lamun ngurilingan kana eta jarak gitu pepelakanana dina jarak gedung ka gedung lamun teh ngurilingan kana eta pepelakan saha ahlul ardi ahli bumi kabeh maka tang tumahi. Wah salam dunia disimpan di antara gedung eta mah mahi ya. Wa qala aidan wa in kana al masjid qariban min manzilika fala ba'sa tusalli tilka shalah fi baitika illam yakun azmuka al uquf fil masjid. Nya diterangkeun oge lamun teh mah masjid deukeut jeung imah maneh teu nanaon maneh salat di imah gitu. Di dieu mah aya nya gitu antusalliya tilka shalah fi baitika illam yakun azmuka al-uquf fil masjid lamun maneh teu ngamaksud i'tikaf di masjid di imah kumaha maksudna kieu kumaha cenah Pak Ustaz teu kaburu ka masjid teh da nyeri beuteung gitu datang ka masjid era batur geus salam urang kakarak da datang da kacai heula lila geus di imah cicing we nu penting mah usian waktu antara maghrib jeung isya kunaon we dek salat dek maca Quran dek tasbih dek naon bae bebas ya. Nah saduluina diriwayatkeun dina kitab anu lain dina kitab Risalatul Muawanah aya riwayat kieu aya hiji jalmi saleh bebeja ka guruna murid dia guru mencek urang mah kitu nya mencek abdi teh lamun puasa maghrib teh sok tara itikaf tara ngahirup-hirup waktu antara maghrib jeung isya lamun puasa sabab pas maghrib teh sok riweuh dahar pan puasa gitu. Lamun abdi teu puasa maka abdi bisa ngahirup-hirup waktu antara maghrib jeung isya. Maka cek guruna maneh tong puasa. Tapi kumaneh hirupkeun waktu antara maghrib jeung isya. Nah, gitu cocoknya ke urang mah. Maksudna aya nu ngabela cocok teh. Pan urang mah tara puasa. Nu tara puasa mah hirup-hirup waktu antara maghrib jeung isya. Nu alus mah nya puasa nya ngahirup-hirup waktu maghrib antara isya gitu. Lamun teu bisa ngahirupkeun waktu antara maghrib jeung isya berarti puasa. Itu pilihanna. Ya, pilihanna gitu. Lamun teu bisa berarti kudu puasa. Lamun teu puasa hirupkeun waktu antara maghrib jeung isya. Takdirnya jadi ti ayeuna ti peuting ieu malam Kemis nya balik isukan buleutkeun tekad dina hate ti mimiti malam Jumaah ayeuna dek ngahirupkeun waktu antara maghrib jeung isya di usian zikir ibadah ka Gusti Allah. Kitu carana ya.
Ulah ngomong nu teh jelas maksudna, ulah ngomong anu doraka. Satuluyna asa lila teh ngaji teh. Ente bisa diprotes kayak nanti. Tuluykeun haji tuluykeun nya. Tuluyna faf'al faqad warada fi fadli dzalika ma la yusa wa hiya nasyiatul laili li'annahu awwalu nash'atin wa hiya salatul awabin. Hari itu teh waktu teh nyata nasyiatul lail karena sanyanya itu waktu teh awwalu nash'atin eta mimitina waktu peting ai awwalu sa'atil laili wa hiya salatul awabin jeung ari itu teh nyaeta salat nasyatul lail teh salat awabin. Wa suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung ditaros Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala tina dawuhan Allah ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i faqala hiya as-salatu ma bainal isya'aini. Tentang dawuh Allah Ta'ala ditaros jungjunan tatajafa junubuhum anil madaji'i anu garing hatina jauh kitu gigir-gigir awak maranehana tina tempat sare maksudna jauh tina sare. Maka ngajawab Kangjeng Nabi ari itu teh salat di antara maghrib jeung isya nyaeta salat awabin. Fa innaha maka sanyanya nyaeta salat awabin datudhibu bimulaghatin nahari eta ngahapus karena kesalahan-kesalahan di berang wa tuhadzibu atawa wa tuhdhibu jeung ngabersihkeun akhirahu karena akhirna eta berang. Tuluyna wal mulaghatu jam'u mulghatin ari mulaghat jam'u mulghah fahuwa minal lagwi fahiya minal lagwi eta lafaz mulaghat dicekot tina lafaz lagwu hartina poho atawa kasalahan. Tuluyna kuma fa idza dakhala waqtul isya di mana asup waktu isya fa shalli 4 raka'atin qabla al-fardhi maka salat anjeun 4 rakaat samemeh salat fardu ihya'an karena ngahirupkeun 5 kana perkara bainal adzanaini di antara 2 adzan. Fa fadlu dzalika maka ari kautamaan itu kabeh katsirun eta anu loba wa fil khabari jeung diterangkeun dina hadis inna du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu sanyana doa antara azan jeung iqamah eta henteu ditolak maksudna di antara maghrib jeung isya. Jadi cek keterangan cek hadis anu sahih bahwa Allah ngarahasiakeun waktu mustajab dina antara maghrib jeung isya. Lamun jelema ngadua ka Allah pas dina waktu eta maka pasti doana diijabah. Ayana di antara maghrib jeung isya. Mahal ya? Matak hese kitu jelema ngahirup-hirup maghrib jeung isya. Sabab atuh da buruh nage surga. Mahal buruh nage surga. Paksakeunnya diajar. Ta ayeuna mah geus nyaho bae kamari mah da teu apal. Ayeuna mah geus apal. Wa fil khabari inna du'a la thumma shallil fardha wa shalli ar-ratibah tuluy salat anjeun kana fardhu isya wa shalli tuluy salat anjeun ar-ratibah kana salat rawatib raka'ataini 2 rakaat sanggeus salat isya. Waqra fihi ma tuluy baca ku anjeun dina 2 salat eta surat alif lam mim sajdah walah sia surah alif lam mim sajdah wa tabarakal mulki jeung surah tabarak au surah yasin Allah atawa surah yasin wa dukhan jeung surah ad-dukhan. Waduh ampunnya jadi dina rakaat ba'diyah isya teh nu alus mah surat eta
Alif Lam Mim Sajdah jeung surah Tabarak. Hoream cenah ganti surat Yasin rakaat kahiji, surat Ad-Dukhan rakaat kedua. Waduh Pak Ustaz teu kuat, ganti kuliah dina rakaat kahiji, kulhu rakaat kedua. Teu kuat keneh ganti gitu rakaat kahiji Fatihah tong make surat, rakaat kedua Fatihah tong make surat. Nu penting jadi ulah jadi alasan. Pan eta mah tadi nerangkeun alusna. Jadi kita mun dahar mah ya Haji. Jadi alusna dahar teh jeung gurame bakar, ayam goreng gitu, tuluy sate, gule eta dahar anu alus. Nginumna susu atawa jus jeruk, jus strawberry jeung jeruk eta nu sae. Eueuh nanaon mah jeung naon ge jadi. Eueuh nanaon ieu mah. Jadi ayam bakar eueuh, gurame eueuh, sate eueuh, kabeh eueuh gitu. Tong nyatu lain tong nyatu, ganti nyatuna jeung enog. Jadi jeung enog ge teu nana gitu. Jadi ulah kieu, waduh cenah Pak Ustaz eta mah panjang teh geus tong salat we lain kitu. Salat mah salat ngan surat nu panjang eta ulah dibaca lamun teu kuat. Nu penting ulah tinggalin salatna gitu maksudna. Jadi tadi mah nerangkeun afdalna ya. Fadzalika maka ari itu teh ma'zurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eta nu diparentah ti Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shalli ba'dahu ma arba'a raka'atin tuluy salat anjeun sanggeus 2 rakaat eta 4 rakaat. Fa fil khabari ma yadullu ala azmi fadlihinna yang diterangkan dina hadis karena agung utama na eta pagawean salat. Akhir emangnya ya jadi aya hiji keterangan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Di mana Nabi kadesek ku hiji urusan, artinya riweuh ku hiji urusan, maka Nabi buru-buru migawe salat. Nah, jadi maksudnya di antarana di mana-mana orang dek laporan ka Gusti Allah, bebeja ka Gusti Allah, laporan anu paling alus carana ku salat. Eta nu paling alus. Salat teu kudu riweuh-riweuh salat. Nu bieu teh geus maghrib salat ba'diyah maghrib. Beres ba'diyah maghrib 4 atawa 6 rakaat awabin. Beres eta dur isya memeh salat isya 4 rakaat ba'dal isya. Salat isya. Sanggeus isya salat deui 2 rakaat ba'diyah isya lamun bisa. Itu lamun teu bisa istirahat, salat deui, istirahat, salat deui. Laporan anu paling alus ibadah nu paling alus di sekian ibadah teh nyaeta salat gitu. Jadi bebejan teh salat terus salat deui, salat ingat hutang salat deui, ingat bayareun salat deui, ingat isukan aya nu nagih salat deui, dagang can payu salat deui, terus gitu salat terus. Mata di mana jalma tara salat terus duitna loba tanda tanya, berarti istidraj. Hartina istidraj teh disungkun ku Gusti Allah. Itu da jelema nu dipikanya ku Allah mah pasti mau diberi duit ku Allah lamun kedul salat gitu. Gitu. Rajin salatna insyaallah ku Allah rezeki orang pasti dilancarkeun. Tah laporanana kumaha? Laporanana salat deui kitu laporanna nya. Wallahu a'lam bissawab. Intina mah sing getol salat, jaga waktu maghrib sampai isya sakitu we heula diajar sabulan ayeuna bisa teu.
Hanya PR eta diajar niat bismillah beres di dia isukan dek diajar merhatikan waktu antara maghrib jeung isya. Mun bisa lalaki di masjid lamun teu bisa di imah bebas. Teu bisa di imah na mobil meunang pek gitu. Tong ngobrol gitu teh pas dur maghrib supir pan jawatan jam akhir bejaan ka mustami tong ngaromong aing keur dikir gitu. Gitu. Tapi ka maghrib jaga waktu eta. Jeung baca surat itu tadi wasyamsi wadduhaha jeung surat wal laili idza yaghsha surah al-falaq surah an-nas baca etanya unggal poe. Terus nggak usah gitu sekali baca eta supaya urang sadayana dijaga ku Allah tina mara bahaya tina balahi oge ku Allah dilancarkeun rezeki urang tuluy ku Allah urang dibere kacerdasan wallahu a'lam bissawab amin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari bi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il barid Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaytaha wa yassartaha Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين